tahun 2022 urang teraskeun ka nomor urut 50 hiji atas nami Rahmat. Bade ngaheuleung dina jejerna lamunan nada dasar F minor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten kau kasadayana para paniten oge haturan kanggo dewan juri anu pribadi hormat. Aiji halang kasakeun. Daun kalapa nu oyak katebak angin siga gupaina kawas gupaina nu lawas ilang kasawang deui imbongan asih munggarang nu teu kahontang dina lamunan mun seuk manehna kewari aya gigireung meredan hate moal tagiwur dirung gandrung atuh kamana di mana ukur ngolebak dina lamunan dina lamunan unggal tempat kos di papai manehna taya laratan unggal beja nu ketampak di jugjug teu aya kembang-kembang katresna nu kungsinya buang ukur tinggal waasna nyengitan lamunan seuk manehna kiwari aya gigireung meurang hate moal sagiwur dirung gandrung atuh kamana di mana ukur ngolebak dina lamunan
di lamunan unggah tempat tos di papai manehna taya laratan unggah beja nu ketampa di juk-juk wale teu aya kembang-kembang katresna nu kongsinya buang ukur tinggal wasna yang itang lamunan unggah tempat tos di papai manehna taya laratan unggah beja nu ketampa di juk-juk wale teu aya kembang-kembang katresna nu kongsinya buang ukur tinggal wasna nyengitan lamunan atur nuhun. Atur nuhun Kang Rahmat sareng lamunana. Sakali deui simkuring aturkeun nuhun ka peserta-peserta anu parantos ngahaluang di Pasanggiri Pop